benang ku si keling anak uring atawa ku ti buyut ireng pisan. Caritakeun be, demikeun kitu ari anak kudu dikawinkeun ka aki-aki hideung mah. Komo bari anakna geus ngabangsat mah. Lamun ngamek bejakeun be, ceuk si rawing kitu. Nyari harapan kula mau pamajang rawing nyaho yen kembang pancawarna teh beunang ku jang keling atawa ki buyut ireng. Wayahna we kadieu deui bantuan kula pikeun ngungkulan ki buyut ireng. Sabab jang rawing pabaris elmu eyang nur alam sigana bae iwal ti jang rawing nu bisa ngimbangan pangartina ki buyut ireng. Kitu teh jang rawing. Nya kelah ka dieu deui insyaallah. Tapi teu janggil ki Jaya Ragaya, nya ngan bakal diusahakeun kitu. Ai teh, lain kalah ka kutap-ketap kitu. Naon kurang nikmat keneh. Wah, kang ngawing-ngawing mang itu bae kawing teh euy. Ngayung atuh Kang, dawing mang geus ngayang ini ti dieu ti tadi ngogen. Yuk. Aduh, si Mayo santeng ulung. Geus kitu mah harita si rawing jeung si banteng mulung terus amitan dijajabkeun ku paneteupna Ki Jaya Raga jeung Ki Inyu. Si rawing jeung si banteng mulung ngalengkahkeun sukuna geusan ngalaksanakeun pamaksudanana. Puguh lampah nu disorang teh memang jauh. Wanci bada asar harita duanana sakuma biasa ngaleureuhkeun kacape di salah sahiji warung. Katingali di eta warung kalolobaanana mah lalaki bungkul nu ngadon ngaropi jeung dalahar. Ngan aya anu narik kana perhatian si rawing jeung si banteng mulung. Sabab aya hiji awewe anu kawilang ora keneh make baju wanda jago wanita, buukna digelung jucung, pakulitanana bersih, malah mibanda rupa anu geulis. Ngan dilakpanona betrada beda leretna kitu. Si rawing noel kana leungeun si banteng mulung bari nyarita. Bet kabeneran ieu mah euy aduh teteng. Jeung sidi keuteng aya ambewe nya. Jago wanita ieu. Teng tinggali di samping dodot kahandapna make celana pangsi euy kabaya warna beureum numpang dina kulitna nu bersih. Gelungna jucung baju sing sarwaring kesaha nya teng. Wah. Nyiga-nyiganya mah ngabogong uing ka ngawing-ngawing. Manehna ngeukeur dago-dago uing meureunna nyahoeun ngamun uing bakal datang ka dieu. Milik gede ka ngawing-ngawing ayeuna mah bagian uing ngandung-undung ngadeukeutannana Kang. Gede hate sia teng. Peteh teuing akang mamerekanya ngan beda reret jeung dilakna sia rada-rada galak teng. Lamun lalaki mah mata bongsang, ngadu kating lamun awewe naonnya. Reret dompet ieu mah teng. Ngan bae lah ngarek neon-neon ngoge. Ari nu menting mah geulis bersih ngulitna we. Ngayu Kang urang leureut di eta warung Kang. Keheula atuh teu meuli sok miheulaan bae komandan. Kumaha komandan we lamun cek komandan maju. Jadi sagala rupa kudu cek komandan. Tenang teng. Seperti biasa wayahna anteng ulah milu diuk dina bangkunna nya, sabab bisi ngabu. Ngabu rayot Kang. Kang awing mangitu bae Kang urang teh euy. Kakara oge si rawing jeung si banteng mulung leumpang muruk ngadeuketan ka eta warung. Ngadadak jungjeng dua lalaki nu aya di eta warung laluncatan muruk kalahan anu lega dituturkeun ku jirim awewe ngoratea anu ngajorelat. Turu pancu diareupeun eta dua lalaki. Si rawing ngarandeg lengkahna ngareret ka si banteng mulung bari nyarita. Kakara gerek di kecengnya teng eta ambewe geulis teh geus aduh hareupan jeung dua lalaki euy. Narek naon cenah? Siga-siga norek tarung teng. Wah, bener-bener Kang ngawing-ngawing. Nah aya neonnya ngurang ente nyaho masalahna heula Kang ngawing-ngawing. Wah, anu moko-mokonna mah ngurang mah ngentong bilu-bilueun Kang ngawing-ngawing. Nya nu matak cicing lagi dia geteng. Akang jadi penasaran ye. Tuh. Salah seorang lalaki teh jelas kawilang jago eta jelema teh teng, tutunjuk kitu geuningan ka eta ambewe teh. Memang bener.
salah seorang lalaki nu nangtung di hareupeun awewe nu make baju sing sarua ringkes teh harita nyarita. Hei, Sari Langking, adi dewek nepikeun kahanteuna lantaran gara-gara maneh. Ayeuna urang pangi di dieu kabeneran pisan, hutang pati bayar pati, hutang jiwa bayar jiwa, maneh awewe jahat iblis sia. Sari Langking. Awewe nu disebut Sari Langking teh katingali harita nulak cangkeng. Bari jeung ngalenggak seuri si Rawing bisa surti yen Sari Langking sora seurina ngandung geter tanaga lapisan. Malah matak nyeri kena kekendangan ceuli. Hiji tanda Sari Langking sanajan pangawak awewe tapi jelas mibanda tahapan ajen pangarti anu teu bisa dianggap enteng. Andika duaan rek malaskan nyeri ka adi Andika nu ngaran si Jumara. Anu aja lantaran bongan lakuna make jeung dikabogoh ka kula. Bener-bener Andika duaan gede hate make jeung kumaha ninangtang ka si Sari Langking. Si Rawing ngaredet di kasih banteng bulung bari nyarita. Sari Langking dengan ngaranna Teteng euy. Bet asa aneh euy. Ngaranna Teteng aneh nah jago di mana ya ambewe dinya. Aneh Sari Langking. Nilik dina sikap jeung sorana mah jelas lain ambewe sambarangan teng. Wah, bujurna mah ngeusi Kang ngawing-ngawing. Aduh, mumplu Kang bujurna Kang. Jadi lalajong ngambewe nganu narung ieu mah Kang. Sugan be najong sukuna ngaluhur merenang ngamun najong mah nerus nyalanana nyoek. Nah, ida masih anteng aya kituna euy. Aduh, beuki dieu teh mah beuki beger sigananya teng. Ku taksiran akang mah eta dua lalaki teh moal mampu sigana mangalayanan Sari Langking teh teng moal. Kang ngawing-ngawing mah masuk nebak-nebak gitu woy. Ngengke ngamun ngence beneran kumaha Kang ngawing-ngawing. Teu percaya anteng mah euy. Teu percaya anteng. Da beda tuh dina rigigna oge teng. Ngan akang keukeuh kakarang ngadenge ayeuna yeuh kangaranan Sari Langking mah sabab sakanyo akang mah Iwati Dewi Panganting jeung Nini Pertiwi nu kabilang ambewe jagoan mah teng. Di mana datangna ieu Sari Langkingnya? Tuh, geus pada parasang kuda-kuda teng. Gelo euy. Nya buku Kang ngawing-ngawing. Kadenge di harita sora Sari Langking menyarita. Sar. Andika maju bareng. Urang buktikeun saha nu bakal ngalayang jiwa di ieu patempatan. Andika duaan gede hate rek nuju ka Gunung Halimun. Jalma seperti Andika duaan mah bisa menangkan kembang pancawarna adalah. Si Rawing jeung si Banteng Wulung silih tetep deui bae. Sabab kaget ngadenge caritaan Sari Langking. Nyabut kembang pancawarna nya teh. Kaget di wae urang teh yo. Nyaho di mananya Sari Langkingnya geus nyebar medenan bejang ngeunaan kembang pancawarna teh teh. Nya sigana mah Kang ngawing-ngawing. Sangan nu beja-bejanya. Padahal mah biasana ngamun ngeungeus diributkeun teh cara kaluar Kang ngawing-ngawing. Muduna teh nyiking be, mulah wakang ngibut-ngibut. Aduh, bujurna ngede Kang ngawing-ngawing. Kada bujur wae mah mah. Nah, makin jeung ribut mah moal kaluar segala rupa. Siga nu linglung anteng mah, kamana karep ngomong teh jeung bujur jeung naon. Nyaho di mana itu jelemanya kana kembang pancawarna teh? Si Rawing ngusirkeun deui paneteupna kalabah Sari Langking. Jeung dua lalaki lawana salah saurang di antarana harita nyarita. Sari Langking, rek ngabacot naon bae pek teh teuing geuleuh. Ngan ayeuna urang buktikeun saha nu pangheulana bakal tepi ka Gunung Halimun. Serepet hulap. Meh bareng duana marsat bedogna masing-masing. Sari Langking katingali muka sabuk hideung tina kulit anu aya dina beurlitan cangkengna. Panjangna ngan ukur semet sasiku tapi kaayana leuwih deukeut ka mangrupa pecut tibatan sabuk. Dasar Andika duaan memang geus bosan hirup. Nyoba-nyoba maksakeun diri pikeun harapan diri kula. Adek, adalah memang hayang leuwih tiheula aja di patempatan. Maju. Dua lawan Sari Langking harita ngagero. Meh bareng bari maju narajang nyebutkeun bedogna masing-masing kacepetan gerakna kawilang bahaya oge pikeun anu jadi lawan.
Tapi Sari Langking ngagunakeun gerakan anu bener-bener matak narik. Perhatian sakabeh nu aya di dinya awakna siga nu ngolecer muter mangsa nyingkahan panarajang lawan. Ngajadikeun sabetan-sabetan bedog lawan teu keuna kana sasaran. Kulila plos. Sabetan dua lawan ngeplos teu keuna kana sasaran. Hai, nu kieu coba-coba pikeun yang harupan Sari Langking. Guguru deui 5 tahun kakaraan di kaduaan bisa nandingan diri kula. Hayo kula aya di dia ya. Cek Sari Langking nyarita ti tukang ngeunjirim dua lawana. Kituna teh teu tinggalin ti seuri jeung ulak cangkeng kewas jeung gagahna keranan sikapna. Si Rawing noel kana leungeun Banteng Bulung bari nyarita. Hebat ye nya lain ambewe bantrak-bantrakeun pangartina ye nu ngaran Sari Langking teteng. Sandajan di huruf ku dua lalaki akang wani tumpangan manehna nu bakal meunang euy. Wah, ngera-ngera tukang ngawing-ngawing. Lalaki ngalawanan ngambewe bari ngarempug duaan. Ngamun nepikeun ka ngeleh teh ngera. Napina miraku make kudu ngeleh lalaki ku ambewe, Kang. His. Ari ambewe na jagoan mah piraku teng. Ngan anu mata kaget teh pikeun akang mah eueuh deui nah jagoan wanita ti mana ieu nu ngaran Sari Langking teh. Wing maresep tadi ngekeur luncat-luncat na Kang ngawing-ngawing. Ngatingali Kang, ngatingali euy. ngatingali we ngatingali naonana teng? Ngenya ngatingali sirahna ngejeung dadana. Alah, manalahan na ngamun ngento make nyalana mangsima make nyamping meureunan dinyingsatkeun ya Kang. Nikmat meureunan ningalin nangoge. Wah, ayeuna teh sok boga pikiran kanu lain-lain anteng mangeres. Tingalikeun grateng tuh, moal kuat eleh ta dua lalaki anu ngahrup ka Sari Langking teh. Wani tumpangan akang mah. Sok perhatikeun teng, tarung geus dimimitian deui tuh. Si Rawing nu geus nyangking ilmu pancatunggal bisa nitenan kaayaan sakaligus bari ngijir kana kaayaan anu lumaku. Yen ajen tahapan pangarti Sari Langking jelas aya di saluhureun dua lawana. Tarung ijen wawasen geus dimimitian deui dua lalaki anu kawilang geus aya umuran teh beuki segut jeung beuki cepet dina ngalakukeun gerakanana. Mangsana rajang ka Sari Langking. Sabuk pecut dina leungeun Sari Langking, mimiti meta dina leungeunna anu katuhu ngahiuk sorana muubang baraan bareng jeung jirimna anu jojorelatan. Kulap terang jadi jeug. Mangsa bantrok sabuk pecut nu aya dina leungeun Sari Langking bantrok jeung bedog lawan. Kadenge sora nu ngabelentrang dituturkeun ku ngajari jeugna mundur lawan Sari Langking anu nyekelan bedog. Harita dua lawan Sari Langking silih tetep ku bantrokan kakuatan bieu geus bisa ngukur. Geus bisa kaukur yen kakuatan tenaga lapisan Sari Langking memang aya di saluhureun maranehanana duaan. Buktina we waktu bantrok kakuatan Sari Langking mah tetep ajeg panceg dina tangtungan tegese satungjang beas cek paribasana. Sari Langking pancu dina tangtungan ngabagi paneuteup kanu jadi lawan. Bari terus cerita deui. Kumaha? Masih kena boga karepikeun terus ngalawan atawa geus teu ngarasa untupan? Cekula mah kumaha 5 tahun deui andikan eleman ilmu kakarabisan nandingan ilmu tandang maruta. Salah saurang lalaki lawan Sari Langking harita nyarita deui bari jeung sorot panon anu beuki hurung. Awewe iblis ya. Montang waka somong deuleu. Dewek teh sieun sanajan nepikeun ka kudu paeh di eueuh tempatan. Tibatan dewek teh bisa males adi kuring anu ngaran Jumari. Rasakeun si iblis. Ceng. Meh dina waktu anu bareng duanana maju deui na rajang pada nyabetkeun bedogna anu ting kolebat ting gulilap. Tanda leungeunna atawa tanda leungeun-leungeun anu geus kalati dina ulin bedogna. Tapi ilmu silat tandang maruta anu digunakeun ku Sari Langking memang susah pikeun diimbangan lawan. Lain bae jirim Sari Langking nu bisa ngalakukeun gerakan lebih cepat batan lawan dina nying hareupan kakuatan lawan, tapi panarajang balasan Sari Langking ngandung tenaga anu rosa tur mampu malas narajang dina mangsa lawan leungiteun sasaran.
Akhirna dina hiji kasempetan ijiran jeung itungan Sirawing nu dicaritakeun ka si Banteng Wulung jadi kanyataan. Dua bedog lawan bantrok jeung sabuk pecut sari langking ngajadikeun bedog anu bantrok jeung sabuk pecut sari langking pada potong jadi dua bagian. Prang daligdeug dua lawan sari langking pada mundur ka tukang. Dibarung ku paroman anu kaget sabab bedogna jadi buntung. Sirawing ngareret ka si Banteng Wulung bari nyarita. Nya, percaya teh Teng. Edun nyaan lain heureuy nungan sari langking teh. Bahaya lamun diantepkeun atawa teu ditulungan mah Teng. Jelas bakal ngalayang jiwana yo. Lawan sari langking sabab kawilang garang jeung kejem daya panrajangna sari langking. Wah, urang mah teu kudu milu-miluan kana ngurusanna badur ka ngawing-ngawing. Ngengkeun we ngantepkeun ka ngawing-ngawing. Memang urusan batur, tapi ari kangaranan aya nu kaancam bahaya pati tur lumangsung di hareupeun urang mah teu bisa diantepkeun kitu Teng. Ngaricek muing mangengkeun be ka ngawing-ngawing. Lulur lain urang mah ngan ngekeribut teh ngapanan keun bae. Memang lamun mere pitulung teh kudu kadulur bae Teng. Teu bisa kitu Teng. Kangarana nulungan mah ulah pandang bulu, tong beurening kakara harkat sarua manusia. Dalasana jan makhluk liana lamun memang dibinasa teu pupuguh, urang wajib ngabelo jeung nulunganna. Bener teu? Ngengke berenang urang jadi ngabawa-bawa ku ngurusan batur ka ngawing-ngawing. Saha nganu nyaho ngamun nganu ngalawanan sari langking teh aya di mihak nganu salah ka ngawing-ngawing. Maka nama ngaricek nguing makan bae ngulah mimiluan Kang. Keun bae sanajan nyaoge di pihak anu salah Teng da eta mah tindak lakuna. Nganu ditulungan ku akang mah jelemana. Omat, cicing di dieu tong ingkah Teng. Ulah ngagamahan akang bari sakalian hayang wanoh ka ambewe anu ngaran sari langking. Sirawing harita nu geus paham kana sing sarwaning rupa-rupa ilmu silat. Geus bisa ngajudi yen lawan sari langking upama teu ditulungan geus tangtu bakal ngalayang jiwana. Dumasar kana eta tinimbangan Sirawing tatan-tatan geusan kapaksa ngalakukeun tindakan mangsa nulungan dua lalaki anu jadi lawanna sari langking. Sedangkan anu keur tarung katingali harita sari langking beki pinuh kayakinan. Baris mampu ngalajiwa lawan sedangkan dua lawanna pilih silih reret. Hatena mimiti kaentepan ku perasaan sabil antara terus maju pikeun ngabela harga dirina atawa menta ampun ka sari langking nu ditantang tarung ku manehanana duaan. Umaya Kang Jumadi, rarasaan mah urang kuat pikeun ngalawan terus sari langking Kang. Diteruskeun deui tarung teh Kang. Cek salah saurang lawan sari langking nyarita kana saurang deui. Jumadi ngatur napasna bari ngajawab. Memang bener ieu. Akang sorangan mimiti sabil ya. Tetela ieu iblis teh lain bantrak-bantrakeun pangartina. Tapi geus kagok borontok kapalang caramang ieu. Leuwih hade ajal pati batan urang kudu minta ampun ka si sari langking. Kadenge di sora-sori sari langking dituturkeun ku carita nu matak teureus kadengena. Nah, rek minta ampun bae atawa rek nekan yang kere jadi bangke. Geus diomongkeun ku kula tadi andi kaduaan moal mampu pikeun ngimbangan kakuatan kula. Hayo pilu deui upama memang andi kalalaki nu bener-bener hayang maleskan nyeri anu jadi adi anu ngaran Jumara. Waras sebeuh ting Umar Asmara. Jumadi harita ngageter awakna. Amarahna eta amarahna nepikeun ka puncakna ngareret ka baturna bari nyarita. Geus teu kudu ngingetkeun deui soal jiwa ieu. Urang tarung tutumpuran dina poe ieu. Ayo, urang tarung tutumpuran ye. Sok, urang tarung dina poe ieu. Lamun urang nepikeun ka ajal, teu jadi soal. Demi ajen diri urang duaan. Ayo, srog katingali duana na maraju di ngawangun pasangan. Sanajan ngan ukur nyekel pakarang bedog anu geus buntung. Tapi memeh dua lawan maju narajang ayeuna mah sari langking anu ngageromi heulaana rajang. Sigana bae kahudang amarahna sabab nu jadi lawan tetela teu ngarasa kapok ku tandang manehna anu geus ngabuntungan bedogna teh. Ayeuna kula maju. Curela
Sabuk pecut dina leungeun Sari Langking metabat siganu hirup teh teu beda ti orai kobra. Tungtung sabuk pecut teh luak leok teh beda ti hulu orai ngarah kana panon beuheung jeung dadalawan. Jumadi jeung baturna kapaksanaker kakuatan jeung kabisana pikeun ngimbangan daya panarajangna Sari Langking. Tapi akhirna duanana kudu ngaku kana kaunggulan Sari Langking sabab karasa leungeun nu katuhu nyeri kacida. Waktu kabeunangan ku sabetan sabuk pecut Sari Langking ngajadikeun dua bedog dina dua cekelanana teh harita ngacleng jauhna keranan. Cebrod, cebrod, cebrod. Wah! Jumadi jeung baturna ngagero bari ngadaligdeug mundur ka tukang. Sari Langking ngajorelat nuturkeun badan lawan sukuna nu meta ngabagi tajongan kana iga burung lawan. Cedak, cebrod. Wah! Ngagero deui wae duanana pikeun anu kadua kalina nu dituturkeun ku awak anu ngajengkang ka tukang. Kebut, kebut. Duanana pada rubuh nang karak bengkang. Nyobaan duanana ngoneal hudang tapi tacan oge bisa hudang bener ngan ukur ngajemprak nahan awak ku dua leungeunna. Sari Langking geus maju dina rajang sabuk pecutna jelas ngarah kana sirah anu jadi lawan. Duanana geus eueuh di waktu pikeun nyalametkeun diri ngan ukur bisa peureum jadi pasrah kana nasib. Geus kabayang upama kabeunangan ku sabetan sabuk pecutna Sari Langking. Geus pasti bakal bencar sirahna Jumadi jeung baturna. Tapi Sari Langking adadak kagero kaget. Sabab harita teh aya jirim jalma anu nyamber kana cangkengna. Het, ya setan, sandika ha? Sari Langking pancu dina tangtungan panarajangna gagal celegedeg teh aya jirim anu nangtung di hareupeunana. Anu tetela tayalian ti Sirawing. Sari Langking neutup seukeut rutret ka luhur ka handap bangunukeun naksir kana tangtungan Sirawing. Katingali Sirawing nyerenge seuri bari nyarita. Cukup Sari Langking, cukup. Lawan anu geus teu daya teu kudu dibinase. Naon sababna? Sabab tindakan kitu hadina teu nyatrieu. Kapaksa kuring pipilueun lantaran teu mikeun lamun di ieu patempatan aya korban teu pupuguh. Entong melong bae kitu atuh meuni lila-lila teuing naksir teh. Geus puguh akang malalaki, lalaki akang teh nyai mani dilaretan luhur jeung handeup. Sari Langking neuteub seukeut ka Sirawing teutepan anu ngandung rasa panasaran. Sabab geus aya jalma anu kumawani ngahalangan kana tindak pamaksudanana. Saha andika ha? Wani-wani pipiluan kana urusan kula. Naon hubungan jeung dua lawan kula anu sakuduna binasa? Tadi kula ngan kula ha? Aduh, galak euy panunna mending ngadilak kitu. Ari hubunganna mah hubungan naon-naon Sari Langking. Ngan kuring geus ngabandungeun kita tadi kana ieu kajadian. Jadi teu mikeun lamun Jumadi jeung baturna kudu jadi korban anjeun kitu tah. Kitu Sari Langking. Saha ngaran anjeun ha? Coba sebutkeun ngaran andika upama memang rek ngabela si Jumadi. Kula pantrang jiwa jalma anu henteu nyaho ngaranna, ha? Sikep jeung caritaan Sari Langking bangun anu nguntup pisan ka Sirawing. Aduh, nya acan ngawanohkeun heula nya. Ari akang geus nyaho kana ngaran nyai. Akang nu katelah mah Sirawing nyai. Datang jeung itu tuh buta pangsisina lamun dina wayang mah dulur akang eta teh ngaranna si Bargola atawa si Banteng Bulung. Kumaha? Jelas, jentre. Saha? Sirawing? Bener Sirawing ngaran andika teh. Ha? Nya Sirawing, nya. Sirawing? Sirawing ngaran teh? Nya Sirawing, ndak kaget gitu. Teu kudu kaget. Sirawing teh ngaran kuring nyai. Sari Langking teteupna beuki seukeut ka Sirawing. Malah nyarita jero hatena. Geus lila aing ngadenge ngaran Sirawing teh. Nungutkeun beja mah kawilang jago pilih tanding anu mampu numpas kakuatan karaman jeung jalma-jalma jahat. Teteh lama si keneh ngora jeung pantes geuningan rupa nama. Hanjakal aing make kudu urusan deui ributan upama teh mah nya Sirawing ngabela si Jumadi. Satadina mah aing hayang panggih teh boga maksud pikeun ngadeuketan pribadina.
teh siga-siga ningali jelema nama anu ngaran si Rawing teh hiji jago. Hehehe, kayak kang ngahulang gitu geningan nyai, siga pangal weh. Pasti kermikiran akangnya. Hehehe, pastilah pasti mikiran akang. Eta cina geningan nu ngaran Kang Rawing cebat beda jeung lalaki nu sejenna. Leungeunna geseng hidung. Hehehe, nu hidung teh tu kuatan nyai. Bener tuh. Sari langking harita narik napas panjang. Nahan geteran amarah nalamun sejago anu sejen wani ngahalangan kana tindakanana geus tangtu, sari langking bakal langsung narajang. Tapi ngaran si Rawing daek teu daek gede pangaruhna pikeun dirina. Naon guna jeung mangpaat andika make jeung ngabela dua lawan kula Rawing? Lebih ada anja nyingkir, ya urusan kula anu teu bisa dipiluan ku jalma-jalma nu sejen. Pugu memang nyaho akang teh ya urusan teh eueuh pacalina jeung pribadi akang. Ngan akang ceug tadi ogeng. Halo, waktosna geningan parantos teu nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara Dongeng Kiwari neraskeun carios Si Rawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari permios.